Assalamualaikum dulur salam burung barea salam dunya tepang deui sareng tata dan miharja anu baris ngaduikeun dongeng Sunda judulna Minantu karya Holisoh ME. Mangga barea wilujeng ngadangukeun. Tadi nama pujieuna keur boga minantu teh tatangga ge pada nyeraho da puguh kuring sorangan nu nguar-nguarna. Kealusan jeung kehadiran minantu teh salelembur pada nyaho, tapi kadiekeunana bet loba nu teu loyog jeung hate. Asa ada belanja boga minantu teh. Sakapeung mah sok asa kaduhung, seug buka anak teh ngan hiji-hijina, taya piliheun mun salakina teu matu teh. Lah da tadina paduai si nyai boga salaki teh. Peda boboturanana kabeh geus baroga salaki. Sangeuk tuda boga lanjang hiji-hijina sebut parawan kolot mah. Da kitu galibna di lembur mah mun umur 15 tahun can aya nu nyirian teh disebut we jomblo. Mana araring geus naker keur si nyai lengoh teh. Lain inggis teu payu da teu bero teu pengkor ngan inggis rada telat datang jodona. Mana jeung bibina berkaditu berkadieu na tambakeun si nyai teh. Nepi ka basisir Cirebon kalere sagala. Puguh kasieuna da cek dukun diparakan jahe, pajar si nyai teh kudu dimandian ku cai ti 7 sumur sabab aya nu ngahalangan. Cileuh. Mana rada bebeakan oge na tambakeun budak teh. Basa Ki Aro ti lembur kaler datang ngajak bebesanan, haget naker ku kuring ditarima. Baelah da jelema cukup najan teu kahitung jegud oge. Jeung na deui piraku dimomorekeun da anakna teh ukur 3. Nu dikasih nyaikeun teh nu bungsu. Tegep budakna mah mana si nyai daekeun oge kana gawe teu kudu getol. Basa salaki nyarita kudu asak mikir memeh narima lamaran teh kuring ngambek. Nama kayak kudu mikir deui apan urang teh apal ka Ki Aro lain jelema saliwat. Ih lain kitu ngan tuda beda anak jeung bapa teh sanu nyaho bapana barangasan anakna mah bager atawa sabalikna anak barangasan bapana pujieun. Manakah yang urang mau ulah kanyanggupan titenan heula pasipatan pimenantueun teh bisi kaduhung omong salaki kuring daria. Lah kumaha kami we anjeun mah teu kudu milu ngatur da sajelemaan atuh nu hayang nenjo anak sangsara eueuh komo anak urang mangan hiji-hijina tepas kuring. Salaki teu nyarita deui kalah leos bari kunyam-kunyem teuing bobocan naon. Sieun meureun ari kadeng kuring mah sieun ditempas. Teu udurong ka hajat ngawinkeun teh nanggap jaipongan oge sapoe sapeuting bubuhan sumbangan ti besan. Pajar teh pakaulan cenah ngawinkeun si bungsu dari rek mulung mantu teu lumrah di lembur kuring mah. Mana sina kuring we nu hajat rohaka teh padahal mah ti besan sagala dikirim. Beasna lombana ge 2. Acan sayureunana bubuhan manehna tukang sayuran di pasar. Ngan sabulan si nyai ngehijina jeung kuring teh da geus ditumbas mah dibawa pindah ka imahna di lembur kaler. Imah panggung wewegnaker bubuhan sagalana anyar. Teuing beak sabaraha ki besan mangnyeunkeun imah si nyai teh. Nganu sidik kuring ngeunah nempona. Asa kuring sorangan we nu senang teh. Mana basa heuleut 1/2 tahun teh harita si nyai nyaritakeun yen salakina tik-tikan teh ku kuring digebes. Keun bae nyai titikan ke da manehna mah jadi pakeun. Mun kitu titikan bari di manehna teu jadina naon wajib ditindak. Ari kitu mah nyai menta kongkorong sok, nyai menta geulang sok. Keun wae entong aral pedah mere duit pan jadi alas. Diomongan kitu teh si nyai kelah sarinakdak. Ti harita si nyai jadi langka nganjang. Padahal deukeut lemburna teh ditongguheun kuring. Nariweuh kitu usum nyiksik bako atawa gering. Sakapeung mah sok asa hayang gok-gok we tepung. Ngan nyeta kuring mah teu ari, deuk kumaha atuh ieu warungan ditinggalkeun mah. Hari subuh balanja ka pasar, sore hayang reureuh da capek. Mana antukna teh kaos nu tambelar we ka anak teh. Eta ge sok nyarita ka salaki sina ditebungan ku manehna ka lembur kaler. Bepeurieun kuring mah teu bisa lunta da kawalangket ku warung. Kumaha tembalna teh? Urang ge sarua we inget da ka anak ngan anak nu geus rarabi mah ulah sok dilongokan wae sok ogoan sok ngadoni.
Ih kalah gitu nembalna teh. Mana teh hayang we tuh tah titah neang anak teh. Tapi kawasna terus rasa meureun. Da heuleut sababaraha poe kurunyung si Nyai datang. Mani megang. Kering gitu. Nya meureun da manya teu gering mah awak lintuh ngabugigag jadi lenjang beri sepa. Setengah dirontok barang jual tepi kaburuan teh. Kunaon Nyai? Kering? Mani begang kieu. Nakam hanari si Ujang teu ka dieu. Si Nyai kalah ngingsreuk ceurik. Be. Moal kitu pasea mah. Atawa dinya nyerinya. Bari disangke si Nyai dibawa ka jero. Untung keur taya nu balanja. Gek si Nyai diukna golodog, cipanona disusutan. Kukuring rutret diteuteub ti luhur tepi ka handap. Rimbil ning barang emas nama, malah katambahan ku ali belah rotan sadua-dua dipake kenca katuhu. Ngan awakna wungkul nu kuru teh. Capek teuing gitu peda sok milu ngeureut bako. Mak, Nyai teh teuk minta diserahkeun. Omong nalalaunan, kuring curing hak. Baruk minta diserahkeun. Apaan si Ujang sakitunya nak ka Nyai teh? Jeung boga tanggung jawab deh cacak anak bungsu mah. Apa majikan teu ngimankeun. Diimahan, dipakaian, digindingan. Nari Nyai bet hayang bepisahan. Tanya teh rada mentegeg. Tuda kukuring masih Nyai boro-boro direunceman ku emas awakna teh. Di pakaian subang kembang tangkil ger mendilaan diinjem heula digadekeun keur tambah-tambah modal dagang. Teu kuat mak ku adat-adatanana. Jaba sok teu teunggel. Ari pasia sok nyabit-nyabit kolot. Paribasa untung dikawin ku aing disenangkeun. Dah kolot maneh mah. Wah, kadar ngawarung tarasi jeung lauk asin. Omong si Nyai daruda. Asa direrab ngadenge pangaduan si Nyai teh. Kurang ajar boga minantu teh. Wani ngahina kami toha. Dadang heab panas asa direrab. Sirah asa berat. Tapi taya saucap oge nukung si kaluar tina bibir kuring. Tah kitu mah adat-adatan salaki Nyai teh. Kayang temun ambek ka Nyai ulah sok ngahina ka emak. Mana Nyai mah kajen papisah. Batan boga kolot dihina ku minahantu. Omongna beringing hak. Goblok anak si Aro teh bangkawara. Nah betul bisa ngadidik anak teh si kehed teh. Ah, loba kene nu hayang kedal tina bibir teh tapi asa taya tanaga pikeun ngucapkeunana. Si Nyai ditahan teu meunang balik deui ka lemburna. Paduli sina nyusul salakina ka dieu deuk diwarah. Tuman ngomong teh padu calangap. Diserahkeun ka jeun teuing da umur rek karak mencak 17 tahun. Moal hina meureun randaan ge da ngalaman boga salaki. Geus 3 poe si Nyai aya di imah ngariung teh. Bapana teu loba tunyu tanya nenjo si Nyai teu balik ka imahna teh. Surti meureun. Asa kebantu-bantu aya si Nyai teh. Ka pasar kumanehna, beberes dagangan kumanehna, kuring mah kitu we sakalian manehna deuk salat lohor, karek asup ka warung nungguan. Ari tadi tengah poe keur jongjon we meureun seuneu, kadenge dihareup aya nu guntreng. Sidik sora si Nyai, ganteng jeung saha sora nu hiji deui mah teu pati jentre kadengena. Panasaran kuring nyampeurkeun. Barang breh teh. Duh, geuningan salakina. Nempok kuring ngajega teh minantu bangun kaget naker. Katempo we beungeutna rada sepa. Nya kitu si Nyai ge bangun reuwas. Emak, sora si Nyai ngadegdeg. Deuk naon salaki maneh ka dieu? Nanya teh teugeg. Bade mapakeun abdi teh mak. Minantu nu nembalan teh da si Nyai mah ngeluk we tungkul. Mapakeun, geuning butuh keneh maneh ku anak tukang tarasi jeung lauk asin. Tembal teh nyindiran, minantu ngeluk teu waniun tanggah. Mohon da ka pamajikan atuh mak. Inget mah inget abdi ge. Kan sababaraha dinten rariweuh wae nyiksik bako. Tembalna laun. Marina ge deuk nanaonan maneh Nyai, jig-jig nu nutur salaki kitu patut. Mogeus we ngajedog jeung kolot di dieu, mau burung ka paraban. Najan boga kolot ukur tukang tarasi jeung lauk asin ge. Cek kuring teugeg. Ngomong teh pok deui tukang asin jeung tarasi. Rojit tuh da. Moal pisan boga minantu teh. Sugan teh teu ada blanyap. Dari hareupeun mah nyaritana jiga nu heueuh. Sedang kuring mah kacida embung namun dijejeleh soal pacabakan. Naon dah halal pacabakan kuring mah
tengah rempak agama, tengah rempak hukum negara, dagang tarasi jeung lauk asin mah. Tapi nah aku minantu mani dijejeleh, mana najis teuing, mun anak kuring kudu mimilu deui ka anak Ki Aro. Cumah najan diimahan di pakaian diemasan ge ari ngalaleceh kami toha mah. Montong ulai lu kalembur kaler maneh, cicing we diimah. Paduli teu make kongkorong, teu make gelang ge da eta mah ukur papaes. Nu penting mah urang teh ulah kalingitan harga diri, cek kuring bari ngaleos. Si Nyai kadeng nginghak, bingung meureun. Kasalaki hayang milu deui da puguh biasana ge cekcok jeung salaki mah sok gancang kaupahan ku sono. Karasa lah ku kuring ge. Tapi kuring nu jadi mitohana. Beuh, moal kapupus ku puluhan tahun omongan anak Ki Aro teh. Mana kajen kumaha wae oge teu deuk mikeun anak nu hiji-hijina kaminantu teh. Tetep we pageuh nyekel pamadegan. Anak kuring moal meunang balik deui ka salakina. Cek baraya duwi ka dieu dongeng Sunda anu judulna Minantu karya Holisoh ME. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dari Miharja pamit. Permios.